Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah ya jelema nu tadi diceritakeun buta mata ieu tapi mata kolbuna masyaallah caak nyana pas maghrib keluar ti imah. Begitu keluar ditanya ku pemajikanna dek mana, nah du buta tapi boga pemajikan berarti laku. Si ieu mah kasep teu laku can boga pemajikan di pasar geuna hese berarti kan mata hatena berat awe ge rembungan ditanya ka mana masjid naon berjamaah lah kak hiji mah rada hujan bae ngecret nomor kedua poek nomor katilu kakak kan buta geus teu kudu ka masjid ya ngahalangan di akhirat mah teu bisa kitu buta-buta gengke bakal ditanya geus gara ka imah ka ditu pamajikan mah pokoknya izinan mah mendak berjamaah lain kitu cak pamajikan akan kula karunya ai kula nungtun ka masjid kan kula mah awewe ari henteu ditungtun pan ieu kumaha lamun ti soedat ha geus doakeun we berangkat beta buta ge ka masjid hayang berjamaah kabita ku ganjaran berjamaah mas barang tengah perjalanan antara imah jeung masjid kira-kira 200 meter ka masjid teh ti soledat ngaguli kedeprok oh atuh kalot akhirna kan aya jelema tah waduh ti soledatnya aduh imah kalotor balik bae heula nya teu naon atuh ditungtun dibawa ka imah bangi jeung pamajikanana tuh kan tadi ge ulah ka masjid kadenge ku ceuli ulah ka masjid buta-buta ka masjid geus di imah bae tah eta tah nasehat pamajikan jeung kahayang salaki sebenarnya bagusan mana sih eta salaki rada lempeng ge jelema kos ge salaki sakitu buta nu hayang ka masjid pamajikan makan ngalarang ulah laka bener ge karunya tapi kan ngahalangan ganjaran loba tah awewe nu kitu teh aya salakina boga duit 10 juta kaluarkeun jang masjid bae lah 9 juta kajeun 1 juta malah di jang imah tangga begitu dek dibawa ka jawan ku pamajikan ka dek mana masjid nek naon tuh ya 9 juta dek di ka masjid kan kabehna mah 10 juta ka pikir ka ku otak ka ye cak nya mah teu boga anak pamajikan meureunanan teu kira-kira atuh ulah 10 juta ulah 9 juta ka masjid jang urang 1 juta teu boga pikiran hebat tah pamajikan nganasehatanna nya kana rakata eta urang kedung putat beres awewe kos kitu teh ye kuduna mah lain kitu kan awewe mah kak eta 9 juta ke mana kan ke masjid aya 1 juta jang di imah masya Allah kagok amat kak kabehkeun ke masjid geus anak mah ulah dipikiran teu beres pamajikan nah eta kan jak salakina teh 9 juta kan jang ka sorga engke kan lamun ka sorga mah urang kabehan lah ka sorga mangel keneh ieu bae kepentingan rumah tangga sabarat teh nu kudu ka masjid geus ka masjid kan 1 juta nu 9 juta di imah tuh pabelit pamajikan hendak lamun sedekah ulah kanyawan ku pamajikan ulah kanyawan eta kitu bae tah awewe mah tah lain di dia lain di ditu di pasar kemis ke bagian pondok eta kari itu tah di dia leuwih paras tah ye pemikiran orang ka mana kanyahoan kan ku Gusti Allah loyogna ka mana na ya Allah ya Rabb nah balikan deui kana buta geus ka ulah ka masjid di bae
salakina ganti baju salat didinya nurut ke pemajikan. Tapi begitu jam 7 lewat seperempat kadenge suara azan di masjid nyana keluar deh dek berjamaah isya kalau terak keluar cek pemajikan ke mana deh kak berjamaah ke masjid. Masya Allah tadi ge gaguling kira ke masjid tuh dulu hujan kene kajen lah kabitaku ganjaran anak kabitaku ganjaran ya lamun normal pan kau kamat bisa nele kajen lah kayak ya Allah ya nunudukeun beuh kos wow bae ka Allah majikan kos gitu majikan keluar jana tiba begitu keluar ngalengka eta menang 100 meter di Soledad deui ngaguling bak. Masya Allah cek nyana ayalah nulungan dituntun ku eta jelema ka masjid salatlah nyana bari dibersihan taku lalaki teh tah ku nungtun bersihan ka masjid berjamaah mantas berjamaah eta ditungguan tak kuno tadi. Masya Allah akhirnya dituntun terus datanglah ka imah balik berjamaah majikan nana nanya deka ente ngaguling pugu ngaguling jagian itu Soledad ayo nunulungan tah jelema aya kene coba teh cenah bere-bere cai begitu pemajikanna keluar aya kene kadieu calik dinya diuk dihareup bere cai ditanya diuk nu buta jeung nu nungtun ditanya ku pemajikanana kakak tadi gaguling di mana eta urut keur magrib ngaguling teh aju aya nunulungan ieu nunulunganana tah nunungtun ditanya ku nu buta ceng hai aceng si saha peduli amat make ijeng nungtun bapa ka masjid make ngabersihan baju bapa segala rupa haju ditungguan deui man teu salat teh ditungguan ditungtun dibawa ka imah ieu ku hebat amat peduli amat ai aceng saha cenah hampura kula tadi dah moal bebeja tapi kula dek bebeja bae saha ceng ieu kula setan hah sa kula setan lain jelema lain kok setan sih bisa nungtun ke masjid heran ndek ke jelema nungtun ke masjid mah kok setan pan setan mengalarang salat ngalarang berjamaah kok ieu bisa nungtun haju nungguan pan setan be lamun hayang nyaho nu mantak kula nungtun haju nungtun mawa balik nyalametkeun beusi ngaguling deui lantaran lamun ti Soledad ngaguling deui eueuh nu nyahokan kabehan emang kunaon begitu maneh ngaguling nu pertama teh nu teu jadi berjamaah teh ear di langit malaikat mangmentakeun hampura ka maneh di samping mangmentakeun hampura ka maneh mangmentakeun hampura ka sekeliling nu aya di sekitar masjid kaditu 40 imah kaler 40 imah kidul 40 imah kulon 40 imah. Masya Allah ku gara-gara ngaguling sanajan teu jadi berjamaahna eta jelema sekitar masjid teh dihampura dosana kan lamun dihampura dosa aing nu kawalahan ku sabab sakitu beusi ngaguling deui daripada nyana ti Soledad kadua kali haju dihampura kabeh aing nang hese capek mending dituntun ku aing. Masya Allah orenganan nu sok nungtun teh kadang-kadang mah setan kula ge meureun babarengan sa mobil bisa jeung setan sebenarnya tuh sia masuk ajuneuleuh kitu tah eta setan teh bos kitu ya Allah ya Rabb maknana berarti lain sambarangan
jelema berjamaah teh lain baenyana nu meunang ganjaran sekitar masjid aya pangampura Allah. Komo lamun datang kasih soledat model tadi ahli Allah zikir ahli Allah kiai zikir tengah beting la ilaha illallah la ilaha illallah manteng hatena ka Allah eta lainnya nabayatan nu menang ganjaran jeung menang pangampura 40 imah kaler kidul wetan kulon eta teh dihampura dosa ku gara-gara kiai anu manteng ka Allah maca la ilaha illallah nu mantak biasana deket imah kiai mah tirok dalalikir tirok salat geus bae lah jak kiai ge salat kiai ge zikir geus aing mah geus pokona mah efek ti kiai bae geus pokona mah na eta teh keistimewaan seorang manusia ahli Allah datang ke setan ge khawatireun setan khawatireun lantaran lamun ieu ngaguling deui waduh kabeh bakal menang hampura. Jadi berjamaah teh lain lalagaan gede jasa ganjarana kulantaran gede ganjarana sangheuk jasa berjamaah. Ayat tatangga masjid nu tilok ka masjid hingga ku tilok-tilokna ka masjid teu nyahueun tihang masjid. Lain di dia lain ulah sok kasinggung ulah. Pasar Kemis pondok. Datang ke teu nyahueun karpet masjid acan. Eta aya jelema deket masjid seperti kos kitu. Kajen teh heulana. Nah ieu mah gede jasa ganjarana nu buta model tadi. Jelema caang mata hatena sanajan ieu na poek kana agama teh luhur bae himahna kos di zaman Kangjeng aya jelema nu buta bebeja ka Kangjeng Tuan abdi iraha deuk diajak perang jeuh cak Kangjeng Nabi ieu teh siapan buta deuk daun perang teu kula mah ajak bae perang cak Kangjeng Nabi aya perang teh kan ngalawan musuh kumaha kalihayanana bisa lihai pedang atau make pedang lihai panah atau panah tak iya kan perang mah dek ngamaehan musuh ai siapa buta dek kumaha ulama ajak bae jaknya na perang Kangjeng ulah buta-buta nyana cerik Masya Allah jaknya emang ai buta kahayang kula pan kula gitu hayang buta ieu bahkan kehendak Allah ketika kula neuk kaluhurkeun agama melalui perang kunaon teu meunang isukna cerik 2 poe bebe jadi ka Kangjeng Tuan iraha perang ai kitu deuk naon kula ajak cak Kangjeng Nabi buta-buta perang teu deuk kumaha nangis musuhna bisa-bisa paeh di tempat perang kajeun caknya tapi lain masalah kajeun cak Kangjeng deuk kumaha engke aing ngadon micin nyawa mah jang naon ulama ajak bae perang resep jasa kaganjaran perang Masya Allah buta matana mata hatena caang ka perang-perang hayang geus datang ka mana urang nu bata urang caang hayang ngaluhurkeun agama Allah melalui perang lain usibna ku lima perang deuk nanaonan di perang melalui pembangunan masjid beta caangkeun mata hate urang kadang-kadang mata ieu caang mata hate teu caang katilu kali bebeja ka Kangjeng iraha perang maneh buta nanyakeun perang di perang deui kula mah ajak bae ai fungsi maneh naon atuh fungsi kula sanajan teu bisa neuleuh teu bisa nyekel pedang deuk ngababetkeun pedang ka musuh kula tapi nyekelan bendera mah bisa geus ku ayana sakitu kula izinan jang nyekelan bendera bae kula atuh nyekelan bendera teh Tuan ceknya ieu lamun bendera dicekelan ku kula pasti musuh sarieun sebab kula mah kan moal robah kula mah mun nyekelan bendera kan moal robah jeung moal lumpat jatuh nyaho eta musuh eta lain geus berarti kan kula teu robah teh musuh pasti sieun lantaran eta jelema teu robah-robah berarti hebat bener oge cak Kangjeng ieu tah
aya pemikiran kadinya kulantaran tilu kali minta izin Gusti Kangjeng Rasul ka Gusti Allah. Gusti Allah, aya hamba Gusti buta tenang Gusti hayang milu perang ngaluhurkeun agama Gusti, ajak ulah, ajak cek Gusti Allah. Diajak bener fungsina nyekelan bendera nya nama bendera dicekelan lagi bener tak susah ini. Nah begitu diizinan nyana milu perang atau bener musuh sarieun ngan sarieun ge kan didalekeun bae ku musuh isi jelema nyekelan bendera teu robah-robah hebat amat sih dideketan barang dideketan orang yang buta sia acak musuh langsung ditebas set cek sakawal mah ti kajauhan make panah set cep nyana begitu kena panah seserian alhamdulillah aja kan alhamdulillah kadenge ku kabehan maca alhamdulillah sahabat kayak gideg Kangjeng langsung ningali ka luhur ieu maot Kangjeng ningali ka luhur ya Allah ya Rabb cak Kangjeng kadeleuna di alam dunia nu buta maot kena pedang atau kena panah ternyata rohna geus aya di Jandatun Naim geus aya di surga eta lah jelema ngaluhurkeun agama Allah nu mantak salila hirup sabisa urang ngaluhurkeun agama Allah. Urang boga ilmu pasantren ngan datang ka ngeja dong pagakeun demi agungna agama demi luhurna agama pagakeun ngeja. Urang teh bisa amil jurumiyah pagahkeun, urang bisa alfiah johar maklum pagahkeun, urang teh bisa fikih fatul muin tafsir pagahkeun. Urang kuari bisa mah bisa ngan eueuh nu datangna naon atuh masjid urusan ya Allah ya Rabbi ngaluhurkeun agama Allah naon bae Allah Maha Uninga luhurkeun agama Allah melalui pembangunan masjid. Untung urang dieu anu nyumbang ala kadar 1000 2000 10 20 100 200 jang pembangunan masjid kuari mah dibelikeun ka semen tempelkeun ka pasir tempelkeun bata tempelkeun naon bedana semen bata kesik anu ditempelkeun di masjid jeung ditempelkeun di imah di kantor bentukna kitu-kitu keneh tapi nilaina lain. Nilai ieu mah ka akhirat tapi nilai kantor mah urusan dunia. Nilai imah mah sarua dunia mun kurang-kurang bisa niat nama tapi masjid mah geus jelas. Masjid mah geus jelas jam moal aya jelema neuk main gapleh ka masjid moal aya. Ai lain anu edan mah meureunana. Ye aya. Ieu bas jelema teh oh di mana masjid? Deuk salat ah. Mana masjid? Wah, deuk tahajud ah. Mana masjid? Deuk zikir ah. Tuh kan? Ai gaji pedi mana masjid? Mana ngalamun aing carekan ku pamajikan. Lain deui itu mah. Tuh salah sih daripada mabok paling ke masjid. Tah ieu masjid untung engke di akhirat ketika timbang amal nu bagus bahkan geus jelas ka sorga. Ayo ke sorga. Nah begitu ditimbang amal teu bagus kasar ka sorga teu ka neraka embung teudeun di sisi neraka. Saja ngaran Kula Udin. Orang mana sia? Orang Kedung Putat. Mana coba dalam bukuna? Di dalam bukuna. Wah, ieu mah jadi cakina goreng bukuna ieu. Loba amal gorengan. Geus sia mah geus ka neraka embung panas. Dek daun tuh sia ngadaguan di dek kayak nungguan babaturan. Nungguan babaturan lah kena lobaan kan neraka ngeunah ngan aya berjamaah mah beuh. Tambah deui. Geus lobaan orang Kedung Putat. Ditanya ku malaikat, "Teh gara ka neraka?" Moal. Sia ka sorga jalan ka neraka embung deuk kumaha? Kula menungguan kapal penyelamat. Kapal naon? Kapal Miftahul Barokah. Masya Allah. Coba eta ke datang ke jadi kapal. Duk. Hei, supirna Kiai Badru. Duk. Nekna ieu tah. Duk. Hatu kena.
ya ya ke sorga tuh ke neraka embung atuh kurang atuh sieun embung ke neraka embung panas atuh naik ieu aing teu jariah dicoret sia aduh masya Allah. Nah iya kan 50 juta mah kan dijero 20 juta 10 juta dijero. Nah iya anu bae. Nah ya setannya setan ngaganggu ka mik meureun nya. Setanna aya di dieu teh belah kenca. Make jas koneng. Sial teh setan. Ngaganggu bae goblok. Loh, Masya Allah. Mun kurang-kurang kula babacaan mah ieu paeh terus ya. Iya anu teu pernah jariah ka dieu. Sedih amat bayangkeun. Coba bayangkeun coba ayo batur nu baragus amalna ka salalorga geus jelas jalanna. Anu ka neraka embung nungguan kapal datang lantaran di dieu jariah naik berangkat kan menuju sorga. Tinggal anu teu boga amal bagus jariah ge henteu deuk coba sedih henteu. Nu paling sedih bayangkeun ku urang lamun salakina jariah ka masjid pamajikanna henteu kaajak ngaran salaki karunya kan ka pamajikan deuk saha nu nulungan nyana gegeroan kakang tulungan bungan sia keur ieu ngahalangan aing ditana 10 juta enggan 1 juta tah rasakeun ku sia tah eta kan deuk kumaha coba di akhirat salaki ka sorga pamajikan ka sorga anak ka neraka saha nu teu sedih dibalikeun ku urang anak ka sorga pamajikan ka sorga ma ka neraka sedih hayang kurang kan bapak ma anak minantu incu breng ka salalorga nikmat kan urang babarengan di sorga. Tayilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nu buta ieu tapi caang mata hate teu kahalangan ibadah ka Gusti Allah. Dicontohkeun ku nu berjamaah tadi istimewa. Dicontohkeun ku zaman Kangjeng Nabi perang sakitu butana tapi caang mata hatena tetep bae ngaluhurkeun agama Allah. Komo urang dibere kanikmatan ku Gusti Allah mata urang caang awak urang sehat ka masjid deukeut ka pondok pesantren deukeut geus gunakeun kesempatan ieu pake ngaluhurkeun agama Allah jang diri urang melalui ngaji esian pengajian ulah niatna naon Gusti ngaji mah ngalengkahkeun sukuna ge ka majelis taklim geus ragagan eta dosa kadanan ku ngarti teu ngarti dia teu ngarti geus ngaleungitkeun dosa geus bae urang mah asal aya pengajian datang ulah nanaon asal datang bae ngaleungitkeun dosa sakitu bae mantak di majelis taklim dan neangan nu nyumput HS inain ge ditanya ge teh ngeusan ngajina oh ngeusan alhamdulillah balik ke datang deui ka dinya nyeunah nyelegon deui we kieu bae geus beres gaje teh ngeusan ngajina ngeusan emang balik ditanya teteh si kunaon teh HS bae aing ngaji ti takuki uci ja teh HS bae sajana ngaleungitkeun dosa geus teu kudu dadaon jang sebuah renungan lamun nu buta sakitu hebat tak kunaon atuh urang caang mata ieu kopoek mata hate caangan gerage nu mantak kiai wanin mentang mata ti peuting tahajud maca Quran zikir mata hatena caang ngarasa nikmat ibadah ka Gusti Allah lamun geus zikir lamun geus baca sholawat asa katingali kangjengna di hareup ku cinta-cintana ka kangjeng asa aya kangjengna kos urang bogoh kasih sarwiti bae urang botok bogoh ka sarwiti asal kadenge besok sarwiti asa aya bae teh di hate teh bahkan jadi wiridan nu kuduna mah la ilaha illallah sarwiti takkan teu beres eta kudaon eta ku cinta
para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kapal berangkat menuju sorga. Eusina ahli-ahli dia udah peduli terhadap pembangunan masjid. Nu tinggalin teu bisa milu ka kapal eta. Ya Allah ya Rabb, mumpung ayeuna aya kesempatan keneh sisihkeun jeung pembangunan masjid. Nu mantap kula ngabangun masjid di Cilongok ku batur pajar kunaon sih kieu teu anggeus-anggeus emang ngahaja. Geus sabaraha tahun? 12 atau 13 tahun. Aya nu nanya ka kula Kiai ti Cianjur, "Kiai, kok lila amat ngabangun majelis mah haju anggeus bae kuari geus beak 15 miliar." Haju anggeus bae. Haju kulana teu boga pikiran naon jalain kula nu ngabangun ge. Batur. Ngan haju anggeus bae masjid angel. Aya nu nanya tah urang Cianjur, "Kiai, kunaon sih Kiai lambat amat?" Ieu aya amanat di guru kula lamun ngabangun masjid ulah dicepetkeun. Kunaon? Karunya nu encan boga kesempatan jang jariah abehnya na milu di mana-mana teu milu di akhiratna karunya. Mantak dilambatkeun ku kula mun dianggeuskeun tereh babari tah mah. Ngan di engke-engke we duitan sebenarnya mah. lain jelas teh lain gampang. Eta tadi karunya orang Cilongok kan kukula mah aya daun ngaran tulisanana sanunggeus sanuncan bola laki bawa kan kanyawan kukula mah. Aya keneh nuncan kanyawan karunya beusi teu milu jaga di akhirat. Tata Kiai ti Cianjur begitu kukula dijelaskeun kula boga amanat ti guru kula ngabangun masjid ulah dicepetkeun nungguan jelema supaya marilu kabeh. Eta istimewa pemikiran abah, pemikiran guru kula sehingga ulah aya nu kaliwat. Mantap kula mah kadang-kadang ku jawara ge ku jawara geledegan dipake karesep bae. Dipake karesep bae na kacirina sok datang ka imah emang kulana sok ngadoa. Eta makan rahasia kula. Ya Allah ya Rabbi, nyaah amat eta jelema teh hamba Gusti. Aya dina keur mabok, keur naon karang-karang joledar ka Gusti. Satu waktu mah Gusti tuduhkeun ku Gusti jabeureun hate leutik nama nurani nama hayangeun nya ge bener kan kajurung ku nafsu bae. Abdi deuk ngadoakeun Gusti ka jawara anu Gusti pang nuduhkeun kan rahasia teh mantap dibere resep ka kula. Ai ka Haji Pendi mah panjawara geus kieu. Yo. Sia koe goblok sia. Tilo ngadoakeun. Atuh komo ka kiai, komo ka tokoh, kula sok ka jawara mantap. Nu mantap di akhir hayatna kula teu kudu dicaritakeun jawara anu deuk baotna ka imah, jawara anu deuk baotna ka imah deuk. Aya nu nanya kunaon sih kieu teh jawara ka ari mah kulana sok ngadoakeun. Eta mah dibejakeun ge rahasia. Kawan khusus bae penting ngadoa ya Allah ya Rabbi. Jawara anu teh karunya amat di akhiratna meureun nya ge panaseun ka neraka mah pang nuduhkeun. Eta osok di akhir hayatna bagus. Ka Haji Pendi mah ya Allah ya Rabbi ka neraka jongkrokeun habak. Tuh jana tapi namanya dek nuturkeun beka kula jangan aing mah kajian cenah nuturkeun kiai bae ke di akhirat tah beri tulungan sanu nulungan ye teu hayang aing mah. Tah kuari mah deuk jaritakeun karakter setan, tipe setan, tipikal setan. Jadi setan teh boga karakter. Jelema ge kan boga karakter masing-masing. Aya nu karakterna teh ieu teh hayangna teh ngwiridan bae. Aya nu karakterna teh hayang salat bae, karakter baragus sama dah. Aya karakter teh nya nama berpikir bae, jujur bae, karakter bagus. Aya karakter teh dek nipu bae. Ti leutik nek nipu bae nya nama teh. Karakter teh kos kitu teh tipikal. Aya karakter teh nya teh manya mangiceupan ka awewe banginan jasa teu kudu make pulat pelet nya mangis. Eta karakter teh kos kitu ngaranna teh karakter. Nah, jeung deui aya anu karakterna teh hayangna teh judik bae, ti leutik bae koplok menangan bae. Eta karakter teh. Karakter hoki teh.
itu berkarakter. Aya karakter teh politik tileletik teh, aya karakter teh ieu teh berekonomi, aya karakter teh berbudaya. Tileletikna teh eta di deuleu karakterna. Budak ge budak ti SD kene geus kadeuleu karakterna teh. Lamun ku urang ditanya 2 kali 2 sabaraha? 4. Bener ieu embe buntutna aya sabaraha? 3. Karakterna lain teh bodoh ieu budak ge. Embe 3 buntutna. Oh iya angel kamu ngitung ya kos kieu mah ieu. Budak teh eta tileleutik urang ditanya. Terus aya anu nyanyi bae ugal-igel. Oh, berarti karakterna ieu kana budaya ieu budak teh. Aya anu kitu kuna nulis bae dan lain sebagainya geus karakter eta karakter lain. Eta kos kitu tah aya tileleutik teh kanyahoan. Tipikal teh kanyahoan. Nu mantak potensi-potensi nu aya di budak teh ya, tah eta nu kudu dipupuk mah. Potensi nu aya di budak pupuk. Mun ieu budak teh ieu politikna rada bagus, kajawan ku bisa politik aja. Duit bapana laleungitan bae. Lain politik mah atuh maling. Heuh bisaan malingna. Kajawan tileleutik da ge. Masya Allah, tah eta tileleutik da ge geus kajawan. Mantak lingkungan teh ngadidik dirina bakalna. Lamun bapana ahli politik, indungna teh politikus sarua bae, lahirlah budak kadeuleu kurang ringkak-ringkakna teh. Bu, macaan kelas-kelas internasional, macaan sejarah dan lain sebagainya. Ieu budak watakna kajeun kumaha ge kana berpolitik. Didik ku urang supaya jadi bener-bener ahli politik yang nangtungkeun jeung nanjeurkeun nagara. Lantaran negara dipimpin ku politikus-politikus bok-bok sugan bae anak urang ye rada bagus ye politikus jadi politikna teh tenden di lingkungan anu berpolitik sakolakeun mengarah kadinya jang naon ye pengganti Bung Karno kitu atuh. Nah tileletikna ye budak teh macaan Al-Qur'an bae hadis bae tanyana teh bangsa rurukunan bae gitu dan syarat oh ieu berarti budak ka agama ieu ke agama. Ceng tanya iya mun geus sakola deuk ka mana ieu mondok ulah mah lah sakola we henteu ulah mah deuk mondok bae emang konon gitu loba berkat teu beres ieu bae di mondokna yang berkat doang ieu budak ge teu beres ieu mah kos kieu bae eta lempengkeun ku urang lempengkeun sia atuh di mondok mah teu ulah resep kacau Ambonna kudu kumaha tuh lempengkeun didik di pondok pesantren sok jadi ulah naon kitu ngaranna ngahalangan arus tentang arus ulah. Lantaran eta teh ku Gusti Allah geus dibere karakter. Tah eta manusia teh kos kitu. Karakterna. Anak urang mun ditanya teh si awewe. Atuh teu kudu ditanya di deuleu bae anu resepna teh ka santri mun awewe teh. Anu resepna teh ieu teh kanu bangsa pungplapeng play bae. Aya anu resepna teh ka pejabat eta anak teh tah di deuleu ku urang. Tah eta teh ulah ditentang arusna sanajan dikawinkeun ka pejabat pilihlah pejabat anu jujur gitu mun eueuh di Indonesia ka mesro ka ditu kan ka misro sugana we amis di jero mah teh eta teh karakter teu bisa ditentang harusna sebab jana teh bakalna kitu lemah namun ditentang teh lemah mun anak urang karakterna bangona kori ya budak lantaran di kamar cai ge budak narik wae di kamar iya budak narik bae aku tuh mending ngebeten-beten berarti budak kori ka jadi kumaha ge tah kurang ya apa ayo asal nu bener bae supaya ka dituna deuk sanu neruskeun atuh tajwid qiraat ya. Nah tapi jangan lain boga pikiran supaya jadi juara internasional lain jang ngoboran minimal sakampungnyana sakabupaten atau non gitu ngarasa desa sakecamatan supaya rarafih ye makharijul hurufna tajwidna. Jadi nulurus tak eta karakter ngaranna ya tipe-tipe. Nah kuari mah deuk nyaritakeun karakter syaiton. Setan teh boga karakter tah ieu karakterna ieu. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Innama ta'alian pasti berarti yuridu mengharapkan syaitan
munculkeun setan, nimbulkeun setan ayu kia ngabuktikan bainakum di antara aranjeun kabeh al adawata kana mumusuhan wal baghdha jeung bebenduan kebencian karakter setan mah horenganan imimiti dijieun datang ka kuarinya nama deuk nimbulkeun jeung ngamunculkeun adawah jeung baghdha. Masya Allah, setan mah kos kitu bae tah mah dek ngadu-ngadukeun bae kiai jeung kiai supaya ngadu, ustad jeung ustad supaya ngadu jeung supaya bendu, lurah jeung lurah, pejabat jeung pejabat, pemerintah jeung pemerintah. Geus beres ngararadu kepala jeung kepala kuari mah supaya ngadu antara pejabat jeung rakyat ngadu di dinya. Ya Allah, setan mah kos kitu bae. Moal aya benerna setan mah. Pokokna mah karakter setan teh timimiti dijieun datang ka kuari, datang ka kiamat nya nama ayu kia bainakumul adawata wal baghdha. Waalaikumsalam. Kiai ieu ndek lebaran poe naon? Poe Salasa. Di mana dasar ngitung aing mah boga keyakinan. Ajo ngajakan ka teu ngajak ngabejakeun doang milu hayu teu kajeun aing mah aing bae lantaran ngaji geus percaya ka ilmu na ngadekeman teh tanang ngaji milu elos teu percaya elos tuh masalah lain cenah kiai anu mah pareu atuh kaje pan cenah kiai mah bisa kos kiai emang kiai itu mah sok ngomongkeun kiai bae jurig dah nu datang teh tah jurig setan eta nyana teh keur kaasupan setan sebab nyana nu ngadu-ngadu adawat wal baghdha kitu teh. Masya Allah nempel ka jelema setan mah teu ngabungkeuleuh atuh mun ngabungkeuleuh mah teu kurang teu nyaho si aing geus belajar di Bogor naon ngurusan tales mun kadeuleuh setan atuh loba nu gelut teu kadeuleuh nempel kos gitu tah jadi diadu-adukeun adawat wal baghdha. Masya Allah eta karakter setan kos gitu tak nempel di partai Golkar nempel deui ka di PDI ngadu Golkar jeung PDI teh kotrek ribut adawah wal baghdha partai Golkar jeung PDI ribut adawat wal baghdha atuh boro-boro eta urusan partai urusan pasantren bae ge ribut kiai jeung kiai ribut. Ya Allah manteke macam-macam ke lebaran kamari mah kiai poe naon lebaran Salasa geus kula ge deuk nuturkeun kiai mangga aya jelema nu teu wau tapi ngaji ka dieu kiai lebaran poe naon Salasa geus urang Salasa pokona urang ngajina ge di kiai kukumaha ge kiai pokona mah tuturkeun geus aja nama Salasa we geus pokona mah urang lembur rek Salasa dek rebab pokona mah Salasa we geus tuturkeun kiai beres aya nu kieu ai kiai Cilongok poe naon saha lebaran Salasa urang ngerebok kan kunaon gitu pokona rebok lamun kiai si Cilongok rebok Salasa urang mah kitu we pokona mah pokona aing malakur bae jeung kiai Cilongok geus pokona mah mun nyana rebok aing Salasa mun nyana Salasa aing rebok jurig da kos gitu sanajan udeng-udengna gede jurig da nu kos gitu beneran aing mah lain lalaga jasa Salasa jeung rebok mah pada boga patokan ulah silih salahkeun ulah sebab teh mah boga keyakinan jeung boga ilmu masing-masing tah nu kos kitu nu salah mah tah ai kiai Cilongok poe naon poe Salasa rebok aing mah bedakeun ka masyarakat rebok lamun kiai Cilongok rebok Salasa urget jasa cenah aing mah ka kiai Cilongok eta kajen teuing udeng-udengna gede jurig dan engke mah mun kapangi jeung kiai kos gitu kiai jurig ji rebo jeung Salasa mah boga-boga patokan ulah silih omongkeun kula ngomongkeun henteu ji atuh kula mah geus hisab ngaji baheulana sok beusi endeuk nyaritakeun nanyakeun hisab atuh datang ulah ngocomang di tukang bae tampiling saku aing
iya atuh sieun dek rebo atuh los ka ditu rebo ru'yat nu bener ru'yatna apa kudu kos kitu teh ru'yat nu aslina dina fikih tinggal di araraji bae tinggal di araraji apakah isbatnya kudu kos kitu teh aji atuh kitabna isbatnya kudu kos kitu bejakeun ka pamarentah kitu apa lain lamun aya anu ru'yat teh lah di luar kalangannya nah kemudian henteu ditarima apakah kudu kumaha teh tanyakeun coba ka kiai ru'yat teh kudu kitu apa henteu pemerintah teh mun aya nu ru'yat misalna aya nu neuleuh di dieu bebeda ka pemerintah teu ditarima neuleuh jasa aing mah limaan neuleuh ge haji teu ditarima henteu kumaha apakah kudu terus bae sidang sakumaha DPR kudu kitu apa ente tinggal dibaca bae tah bae da ulama jelema dhaif ilmuna tinggal coba disurahkeun dina kitab fikih kudu kitu apa henteu coba ayo lamun memang kudu kitu nyieun deui kitabna tetep ceuli aing mun kudu kos kitu lain kudu kitu ja lain kudu kos kitu dipan cenah Kiai marah amat emang aing mah sakapeung waktu marah puguh boro-boro ka sia aing mah ka anak aing ge dijiwir-jiwir bae ka anak teh mah teh eta kos kitu tah caritana geus nu salah nu bener aing doang nu bener mah cenah teh mah ego sekali-sekali lah ego lah ayo lamun urang nyaritakeun omongan baheula ieu nyaritakeun aki-aki baheula guru urang nu baheula ya ahli hisab teh ngomong kieu ye kolot urang guru urang coba ge tanyakeun ka kolot-kolot urang anu umurna geus 80 tahun ka ditu ari tanggal mah budak tanggal 1 kadeuleuna ku lauk tanggal 2 kadeuleuna ku manuk mata sia moal kadeuleu tanggal 3 kadeuleuna ku mangkeluk ku beungeut sia ka mangkeluk ngaranna ari ieu mah tanggal 2 geus sagede kumaha eta nah matak nu poe rebo teh di deuleu hei Bang mana bulan mana sudah maganing kumaha sih tah matak geus bae berbagai keyakinan ulah silih omongkeun urang ulah kitu kapropakasi ku tangkorak setan ngaduhkeun akhirna geus kiai anu mah anu kiai kiai ngomongkeun geus pokona mah aing mah musuh jeung kiai anu mah eta gara-gara nyana tah iyalah innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal bagdo jeung sakola mah atuh nu poe rebo hayu atuh boga keyakinan rebo nu boga salah sayu boga keyakinan salah sayu masalah geus ulah sok digede-gedekeun keur managara keur ajur kieu kiaina alala ajur deui geus ulah naon tuh jeung aing moal ka Cilongok ja lebaran rebo emang aya nu dicarekan ku aing jauh ngan udah tampiling doang aya teh jauh Masya Allah tah ieu keterbatasan SDM urang teu masalah tah urusan ibadah ai urusan salah sajeng merbo dimasalahkeun ai anaknya nu teu puasa teu dimasalahkeun lebaran teu puasa henteu tanu Masya Allah aya nu ngoncian masjid bae ngadadak kiai meuli kunci pohara dirante tukang hareup ulah poe Salasa cek nya teh atuh aing seuri we jeung sekarang itu apa teh si kiai jakula mah di masjid dieu dibejakeun ka masyarakat besi yakin ka hitungan kula ieu Salasa besi teu yakin besi aya nu neuk lebaran perbo pake deui ieu masjid sebab lain nu kula nu Allah los atuh mantak rawan si kos kitu ya Allah ya Rabbi tah ieu teh hararese jasa tah hayang lempeng teh hayang lempeng teh lempeng hese jasa Masya Allah pohara iyalah innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal bagus tapi di dieu mah keur nyaritakeun fil khamri wal maisir sebab arak jeung judi iyalah setan teh kitu ayyuqi'a bainakumul adawata wal lain di dinya bae ieu mah keur kabeneran turusna keur nyaritakeun khamri wal maisir nah kuari dituluykeun diteruskeun nyaritakeun karakter setan padahal di luar eta gatuh kitu bae setan mah di luar khamri wal maisir ge kitu bae mantep wayahna
kuari orang sapuk deui di lembur nu tadina perbo nu tadina salasa salaman deui ulah yang masalah tuh kumamun kabawa paeh manya ustad teu nanya gara-gara lebaran beda bawa modar ku ustad coba eta kira-kira tuh nah, aya nu kieu tapi aing sebenarnya aja nama kacilongok geus ngadenge ti mimiti ge puasa teh Salasa dan pan aing teh ieu teh di kucuran dana bos aing mun kadenge rebo pan beusi eueuh eta doang tah aing mempertahankan eta lumayan tah geus berak rebo bae bos ngamuk engke teu beres teh kiai tolol tah bos itu anu kieu bae ye pun urang mah mui dulu mui kakasia mui di kecamatan ge hormati kakasia henteu pan aya kula mah percayana ka Cilongok sarasa lah atuh Cilongok mah Cilongok bae kakasia tah hormati tah pan mui nyana mui engke nyana diturunkeun geus tuturkeun kakasia bae geus cak mana ge kitu atuh geus lah jadi berarti ibadahna nuturkeun mui modar tasnya kayak di akhirat mah ibadah mau lakos gitu ibadah mah keyakinan komo lamun kieu ye hiji jelema kula mah ngan sakadar ngabahas doang hiji jelema belajar zikir di kiai anu haju kiai anu poe Salasa nyana poe Rebo moal menang paet putus di daerah botorekat pokos gitu putus bae geus moal jadi boro-boro jadi wali jadi solihin ge mus moal jasa sebab naon nyana ditungtun yakin pan torekat mah lain nungtun ilmu pikih nungtun ilmu yakin urang kieu bae ge ngaji nuturkeun ahli torekat bakal boga yakin tapi ketika teu akur moal boga yakin pingplan menteng ke masyarakatna ge lah ulang-ulang ngaji ka nyana lah kunaon nyana mah lebaran Rebo Pak eta sekarang itu di lembur teh tah ujung ngaji lagi itu ada direct teu ke masyarakat teh sebab teu boga yakin mun aya hiji jelema guru zikir guruna Rebo misalnya ieu mah keur jadi Rebo nyana Salasa moal boga faed putus dina torekat mah pan torekat mah lain nungtun ilmu fikih lain nungtun ilmu fikih lain nungtun ilmu alat lain ilmu maani nungtun ilmu yakin kudu akur bae jeung guru teh tanyakeun guru urang poe naon guru urang geus yakin sebab nyana mah atuh geus nu ngitung-ngitungna leuwih sieunan guru tibatan halayak rame ka Gusti Allah sebab nyana mah anu selalu jeung Gusti Allah ieu mah keur carita ahli tarekat gua mah lain ieu mah keur carita ahli tarekat leuwih sieuneun nyana ka Gusti Allah sebab nyana mah perhitunganna dibulak dibalik aya muridna nu teu akur masalah ngan putus di perjalanan moal boga faed boro-boro jadi wali jadi solihin ge henteu kecuali ganti nyana Muhammad Solihin masalah tamah tukos kitu teh geus urang guari mah ulah silih salahkeun kahareupna beusi aya deui ulah jadi masalah ieu mah ibadah berbagai keyakinan sebab ahli falak mah kabeh ge ahli falak ngitung teh 2 darjah leuwih hampir 3 darjah nu ngitung falak 1 darjah setengah dikaburkeun da maka jeung kuku bae nu ngaran falak ti Sabang sampai Merauke 2 darjah setengah leuwih wabehan sulam mah kecuali lain sulam buatan Yahudi anu rumusna nu eueuh di otak urang aya di otak Yahudi atuh deuk naon mah make nu kos kitu hiji bae kitab buatan ulama titik geus bae percaya jasa ka ulama geus tuturkeun sakitu beres Atuh jadi khotib dog teu naon sudah salat. Kartin teh khotib bakal sakur mituturan.
khotibah tukang khutbah ulah salat geus batur salat perbonya na diuk ngarokok beres aing enggak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hampura sebenarnya mah kula mah teu seueur salat teh nya geus jadi khotib doang ye nya oh masalah nyimaman utulah jauh di kitab lagi lebaran 2 kali pangnangankeun coba atuh lebaran 2 kali wa yuzanu sholatul id maroten jauh sekali lebaran bajakan sekali geus ulah sok bingung-bingung nu ditita sakali bae kula sok hajunyeun hancengan deui kula mah poe Salasa puasa kula mah lebaranna poe Salasa salatna poe Salasa geus lamun kula deuk ditaimat neangan deui nu rebo mah kitu bae si tegas ieu mah eta si hayang nanon geus ka ambeul ku cili aing lah pokona jadi teu konsisten anu rebo bae geus ulah ngomongkeun jore ulah naon komat mah keur puasa keneh geus salah kula mah perbo ditita jadi imam teu bisa kula mah rebo geus titik bae kula mah neuk bukana jeung lebaranna perbo titik beusi imam mah Salasa meangan nu poe Salasa nyanana ngeunaheun urangna ngeunaheun jadi boga kayakinan geus ngeunaheun eta nu pingplan tah bangsa kiai bayaran teh bangsa kiai 08 tah mah tah atuh angkutan kota pasar kemis itu boga keyakinan jadi mingplankeun atuh lamun boga keyakinan mah kula mah lebaranna poe Salasa geus deuk khutbahna poe Salasa salatna poe Salasa beusi mah mang perbo di masjid di ditu teh nu perbo ulah aya naon nya kula-kula nyana beres kan nyana neangan ieu mah kieu sih perbo engke atuh kula engke ka ditu nya engke kula mah di dieu sorbo Salasa engke kula ge ngawotapan we di ditu emang itu sebar di tanah geus kiai nu lain ibadah mah geus karari itu jasa geus kanyahoan jasa ku aing sorban tinggal sorban lah pokona eta lah setan innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha di mana ieu fil khamri wal maisir nomor kahiji nomor kaduana wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah setan di samping nimbulkeun adawata wal bagdo terhadap halayak rame manusia berbagai lapisan masyarakat timimiti kelas kakap tepikeun ka kelas teri diadu-adukeun supaya timbul demonstrasi nah ieu deui setan nambahan wa yasuddakum an dzikrillah nutupan nahanan ngahalangan setan ka aranjeun kabeh teh an dzikrillahi wa anis sholati na zikir ka Allah jeung tina salat jelema nu mabok jelema nu judi dihalangan ku setan moal daekeun zikir ka Gusti Allah moal daekeun salat ka Gusti Allah mana coba pemabok jeung pejudi nu salat moal aya mana pemabok jeung pejudi anu zikir ka Allah moal aya setan jadi berarti atuh setan teh di dieu teh nimbulkeun dua masalah ka mapasidan hiji mapasidi dunyawiyah nomor kedua mapasidi diniyah mapasidi dunyawiyah ieu adalah bagdo jeung adawa jeung bagdo datang ka Garlut jelema kiai jeung kiai teh beres silih omongkeun ustad jeung ustad silih omongkeun akhirna mah pengikut jeung pengikutna ribut nah ieu lah urusan dunia urusan agama na ieu wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah dihalangan ku setan tina zikir ka Gusti Allah jeung salat teu daekeun bae pokona mah ahli mabok ahli judi jeung sajabana zikir ka Allah salat ka Gusti Allah lantaran setan jadi kerugianna dua dunia jeung akhirat mabok ieu mah anu sok dicaritakeun teh ieu anu sok dicaritakeun ku para ulama ku para kiai dina berbagai kitab baheula di Bani Israil aya hiji kiai ngaranna Kiai Barsiso
anu manehanana teh ibadah geus 220 tahun teu pernah kaluar-luar boga santrina teh puluhan ribu anu geus bisa hiber 60.000 santrinya anu geus bisa kakalayangan di awang-awang 60.000 encan nu sejen mah anu kakarak ngaji amil jurumiyah mah beuh tah mah ambualeuh pabalatak ieu mah nu geus bisa awang-awang 60.000 datang ke malaikat sabiwir hiji langit ka hiji datang ke langit ka 7 teh nyaritakeun keistimewaan kibar siso unggal poe amalna teh naek ka luhur diiring-iring ku malaikat datang ka iblis di handapeun tangkal caringin ngalamun geus ai runtuh waruntung geus ngan bangun sakean deui ya tetangga sari ditereup aya sakena hiji nya siki sake naon karangarana caringin raga aji habak cek iblis basi sok hebat-hebat deui muridna kakalayangan di awang-awang museje puncan murid museje masya Allah puluhan ribu cak set aing nyawa di mana alamatna eta bar siso teh datangnya nama ke udang-udang ngaleuwihan ti kibar siso gedena jubahna kibar siso make hijinya nama make dua aju sorban ka dieu kibar siso mangan sauku datang ka cangkengnya nama datang ka handap ka dieu oh gede jasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ceki bersusu ti mana? Abdi ti tebih cenah kan. Aya naon? Hayang ngiring ibadah we sareng mama di dieu. Kabita abdi mah ku mama di mana-mana muridna aya. Aju abdi barek di dieu we ibadah mun aya pagahkeun atuh ku kiai ditah magahan atuh abdi rek magahan. Aya tuh. Dipasingkeun ku nyata budak nu leutik we pagahannya nya teh lamun kadeuleu bagus ke naik waduh luar biasa bagahan ngaji eta setan teh waduh bisaan jasa tuh magahan ngajina kadang-kadang di pendopo magahan ngajina jeung Kipu Doli kadang-kadang di balai desa magahan ngajina kecamatan ya anu bangsa leueur we gitu magahan ngaji aya nu teu leueur mah teu geus kitu tah terus we nyana magahan ngaji insyaallah waktu di masjidna pernah eta iblis teh tilu penting teu balik ceki bar siso teh pohara amat ieu tamu ibadahna ja aing ge aing asana itu balik-balik mah teu kuat naju pas menang 3 poe teh diajak dahar yuk orang dahar kayu henteu abdi mah moal dahar pan abdi mah lamun keur ibadah cak setan teh geus teu hayang dahar teu hayang naon wih cek ibadah sesuk parah ieu mah parah ieu mah leuting diajak besi erek sare disadiakeun di ditu di kamar aya di hareup atau ada di tukang abdi mah teu sababaraha bulan teu sare lantaran nikmat jasa ibadah cek ibar siso parah teh aing ge ieu aing kudu teu sare mah jeung teu dahar teu kuat kitanya nu bebeneranana ieu kumaha ieu bisa jadi ki abdi mah kuari teh nikmat jasa ibadah teh ninggalkeun dahar jeung nginum jeung ninggalkeun sare caki bar siso kula ge ieu kula ieu waya dahar mah dahar waya sare mah sare mana waya ka pamajikan ja biasa ka pamajikan kok ieu mah kuat amat boga kanikmatan kula ngeunaheun jasa ternyata teu dahar teu nginum teu sare teh ibadah teh ngeunah waduh caki bar siso aing eleh ku jelema ieu puara ieu jadi deketan ke ieu bisa ngeunah kieu mimitina kumaha emang mimitina kumaha
mimitina mata tadina kula teh maksiat ka Gusti sanggeus maksiat aju tobat jadi asal inget ka maksiat istighfar asal inget ka maksiat datang ka ngeunaheun ku ari teh mantek cek kula teh jelema saha bae nu teu pernah maksiat tadina ibadah moal ngeunaheun tetep kudu maksiat heula memehna eta nasihatna eta kos bener jasa kadengena ku ceuli urang teh kahartipan kuun kula ieu manggih nikmat jeung lazat teh baheulana teh ieu teh sok zina baheula teh sok judi sok mabok ku ari tek tobat asal inget kadinya ngebiri gidig asal inget kadinya ngebiri gidig nu mantak geus teu hayang asal inget we kadinya tah tobat kula teu hayang dahar asal inget we kadinya teu hayang sare nu mantak ku ari teu sare teu dahar teh inget we kadinya tah timbul we lazat ngilaheun seakan-akan Allah aya di hareupeun widih cak kibar sisong ngelehkeun guru aing mah guru aing ge teu pernah kos kieu dongengna terus ngobrol deui kula atuh hayang coba atuh kumaha teh supaya nikmat teu masalah sakeuna teh nu penting mah atuh asal mun daek atuh maksiat bae zina bae zina heula atuh ih suki bersisuatu zina mah kabae embung atuh ngabunuh bae budak bae tuh budak letik bae bunuh jadi engke aya inget-ingetan ih embung anu paling ringan mah mabok makan teu ngarugikeun sasaha ngarugikeun batur henteu kan sorangan doang tah asal geus urang mabok engke ge karasa urang walah weuh tah engke urang cager urang teh jadi kaduhung tobat ti dinya pikiran ku kibar sisok hayang ngeunaheun ibadah jadi kudu dosa heula nya bener oge atuh emang setan teh barang kibar sisok asup teh ka imah atuh nya asup deui ka jero cut motrek-motrek di jero hate ya teh lamun teu maksiat teh mana aya ibadah ngeunaheun tetep ya kudu maksiat heula tanya di jero hate terus nggak bisik-bisikin ya tuh lamun teu sanggup zina jeung teu sanggup ngabunuh mah paling ringan ya mabok lah tah aju cek hatena teh ka mana meuli mah itu di dieu tah lurus jalan pengkolan di dinya kan aya warung cewek deui di teu dagangna ge di dinya tuh urang Subang bangun aya tadi menor teh di dinya tah eta bae di dinya kena bisikan setan kibar sisok langsung we nya teh tas magrib teh nguluyur teh ka warung aya bener langsung nya meuli minuman bener awewe di dinya nu ngaladenana ge biasa minuman mah nu ngaladenna ge emang awewe wae ti baheula ge teh ka kuari langsung ditenggak lek wah oi dunia milikku wah cak kibar sisok yo mantap kulantarannya atuh mabok tidak ada raja kecuali saya ini raja koang-koang berenceng geus bae keur mabok atuh ngaranna ge aya eta pelayanan teh nah ini makanan gua kan raja ceknya udah buka rokmu nih kok raja saya kan raja ntar gua bayar berapa saja pokoknya pengen berapa kamu dibayar nanti jubahku masih gede jore mah tungtung ada budak mabok rak itu ka jubah buka androk dibuka androk nah dalemannya buka waktu dek kabur teu bisa wewe dek di zina punya tek begitu beres di zina jol salakina goblok berdi jelema ngazinahan pamajikan aing teu beres ya mah ieu terus dicarekan ku salakina begitu dicarekan gelut mubabok jeung salakina aya peso dibunuh ku nyana bret salakina beres kan nya mabok nya zina nya ngabunuh cek kibar siswa aduh iblis badidinya terus tenggak lagi cek setan lagi belum seberapa itu kan baru satu sloki tambah lagi lok setan ngerahkan masyarakat woi
ulah tenang-tenang di warung aya nu mabok, perzinahan terjadi, pembunuhan terjadi, kok masyarakat cicing bae? Setan teh kos kitu provokator. Masya Allah, atuh kadarinya masyarakat pemuda-pemuda tuh ya bener ieu mah. Awewe na ngaku bener di sini, bener. Aya dibunuh salaki kula lantaran nyanana tadina gelut dibunuh, aya peso kapiheulaan salaki kula. Waktu ditewak kibar situ, blek diadili lantaran boga kitu kesalahan ngazinahan jeung ngabunuh. Dipancung kibar situ. Dipancung kieu bae teh. Nyawa hendak dibunuh kibar siso teh keputusanana lantaran membunuh jelema nu bunuh mesti bunuh deui. Ki pancung kieu jol setan datang deui. Yai kumaha ku ari? Duh gara-gara sia. Aing bisa kos kieu cegana keur ngeunah aing magahan ngaji ibadah kos kieu we wakanyalakeun cek setan teh tenang bae heulana nah tenang-tenang aing keputusan nepen ieu dibunuh cekna gara-gara sia geus aing mah tobat bae ka Gusti Allah kan sasarana hayang ngeunaheun ibadah atuh jadi boro-boro ngeunaheun cekna teh aing dibunuh kieu saeutik deui asal geus loba tobat sok tobat terus cek nyana teh terus coba ge sujud ge ka kula ge sujud kumaha sujudna cek nyana pan aing dipancung geus teu kudu dipancung teu kudu kumaha sujud mah bisa bae ku mata bae isyarah sujud bae gerak ge bakal ngeunaheun ge ibadah teh lantaran pan kula guru maneh geus ayeuna mah sujud bae geus ka guru ku ari mah ye aing maneh teh saha? Ieu teh kula teh setan. Tapi setan geus jadi wali. Setan jadi wali. Geus pokona mah ku ari mah sujud, geus gara sujud gara ge. Sujud. Ieu keun ngarasakeun nyeri cenah awak ieu. Cenah teh asana teh kudu ditembak, teu kudu dibacok ke paeh ieu mah ieu. Sakarat cenah. Heuh geus gara sujud bae ge ngeunaheun ge. Hayu geus gara sujud geus sujud. Kicep bae jeung isarah, kicep jeung isarahnyana bahwa eta teh pangeran disujudan terus hos bae. Nauzubillah min zalik. Mantak ulah sok agul ku ilmu, ulah agung ku pangaruh, ulah agung ku mulya contoh kibar siso masyaallah. Nah ieu naon ieu? Naon ieu? Ieu tah إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ngahalangan tina zikir ka Allah jeung tina salat. Jelema nu mabok sanajan zikir ge tah mah eueuh di jero hate aya nangan disungut doang. Sanajan nyana salat eueuh di jero hate tah mangan saukur zahirna doang. Jelema mabok mah moal beres kajen kumaha ge. Wayana sakitu awas hati-hati khamri jeung maisir. Judi jeung mabok jeung judi. Nu kuari ambalayah jasa mabok jeung judi. Urang we keur ngabahas di dieu balik bae ka imah pengkolan Bitung nu mabok. Pengkolan Cikupa nu keur mabok. Di Pasar Kemis nu mabok. Kadena ge lain orang Pasar Kemis, urang Lampung. Orang Pasar Kemis bangan nurutan doang. Aju ka belah dina jualan. Ya Allah ya Rabbi, nu judi terus bae geus puguh remi, geus puguh gaple, geus puguh main bola sodok, biliar dan lain sebagainya. Naik deui ka luhur. Wah, judi-judi kelas kakap. Moal eureun emang mabok bakal eureun disuplai ku Amerika ka dieu. Disuplai ku Amerika ku Yahudi teh ti marabok. Geus aya kerjasama jeung pemerintahan urang emang kumaha gitu. Geus moal bisa beres lantaran emang dek dihancurkeun karakter bagusna, dek dihancurkeun budaya baikna di Indonesia teh, dek dihancurkeun ku Yahudi nu bakal engkena dek diyahudikeun, dek dikristenkeun ieu teh negara urang teh. Ngan hese bae lantaran loba nu lillahi taala nyana resepeun jasa Yahudi mah mun aya di bawah naungan yayasan tapi tah model pasantren salap gergeteun jasa sebab kekuatan bangsa jeung umat ya timbul ti pasantren nu geus teu bisa disogok-sogok
anu lebaran mun rebo bae salasa bae henteu nya rebonya salasa eta kos kitu Pak atuh mama kiai lebaran naon salasa alhamdulillah orang kapanggiri jeung rebo kiai baru rebo ih kumaha sih kiai kos kiai di salasa aya umat di rebo aya ieu tah lumayan insyaallah alhamdulillah salahna nurutkeun cek manusia tapi gara pae eta kiai gara pae nah bakal kumaha engke di hareupeun Allah tanggung jawab dirina ka Gusti Allah lamun ibadah henteu berkeyakinan kos kitu tak eta teh salah kos kitu yakinkeun ulah karena mui ulah karena yayasan ulah karena bos yakin ru'yat titik yakin hisab imkan ru'yat titik eta kakarak ibadah ketika orang ke di sidang ku Gusti Allah ayo uci maju siap lebaran wainan Selasa atas dasar apa hitungan dina kitab Sulamun Nainin kulang hitung 2 darjah, 9 apa bisa dipertanggungjawabkan Ki Mansurna hudangkeun atuh Gusti nunyin kitabna ayahnya nah pendek letik oke udang-udang aya naon ya iya tanggung jawab coba ngitungna heula besi salah sok kutek ja bener cenah ngitungna tanggung jawab imkanur ru'yat anna hada imkanir ru'yat darjatani paksaro ieu menang sabaraha 2,9 bener Gusti haja uci dan kawan-kawan surga deku bahat Masya Allah kiai lebaran dari apa? Rabu berdasarkan ru'yat bener atau ru'yatnya? Bener atau tidak bener kulama ngadengikeun di televisi itu bapak kona mangges aja percaya kulama lantaran nyana teh kapan diberi mandat ku negara bener berdasarkan ru'yat pokoknya kulama rebo berdasarkan ru'yat coba panggil nu ru'yatna tah bener maneh ieu ru'yatna bener waktu ru'yat bulan teu gadeuleu alangan serius ya kumaha serius nu sebenarnya mah emang salasa sebenarnya cek ngantengan haju direbokeun bae lah kitu bae pokona mah ieu salah kulama teu nyaho salah cak masyarakat jeung cak kiai penting bakal lantaran kulama hirup di negara kemudian negara ngayakeun badan hisab badan ru'yat nah kulama ngadayakeun televisi jacak dina pikir degekeun informasi pemerintah kula nuturkeun pemerintah surga nama tinggal lu ieu neraka jahanam iya pan cenah kiai nyaho salah atuh nyaho jasa emang kumaha tanggal 17 Ramadan aya nuzulul Quran di Yogyakarta di pesantren Adukula pesantren Aji Mahasiswa Al Muhsin anu ceramahna tokoh daripada NU didinya ieu mah kepada NU ya Muhammadiyah kan mun Muhammadiyah usir aing pajar Muhammadiyah puguh aduh guys masalah guys aing mah Muhammadiyah kang bangsa kangjeng Nabi Muhammad tapi lain kang bangsa organisasi Muhammadiyah nah kumaha teh ceritana nyeritakan urusan nuzulul Quran ujung-ujungnya ceknyana siapa yang ikut NU lebaran hari Rabu dan siapa yang akan ikut Muhammadiyah lebaran hari Selasa eta tanggal 17 Ramadan masa sih kos itu ceramah nontak telepon ke kula kok kiai begini katanya Kak Haji ini ceramahnya kiai bangsat kata kos gitu ini kan kiai kita kiai NU NU-nya bukan NU yang Gus Dur tuh mah NU-nya yang NU mau dibejakeun lah ku aing lah. Tuh, kan kos gitu tuh. Tanggal 17 Ramadan geus ngomong kos gitu. Siapa yang ikut NU lebaran Rabu dan siapa yang ikut Muhammadiyah lebaran Selasa. Jauh melung ti mana-mana encan ru'yat can naon geus nganyatakeun kos gitu. Berarti geus dikondisikan lebaran menurut pemerintah dasar pengelolaan NU harus hari Rabu. Dek ru'yat dek henteu. Ayo. Ndak kumaha? Je sababaraha poe deui ka lebaran malam minggu aya tamu di Jakarta sampai jam 12 peuting moal bejakeun ngaranna dahar jeung kula dongeng nyana kiai pemerintah akan Rabu kiai tetep sasa cak nyana saya juga Selasa pejabat luhur yo pejabat luhur be pokona punclot be pokona mangga
beneran nih malain lalagaan kayak bisa dipanggil jelemangan mau dibejakeun ngaranna. Kok bisa gitu teh? Kieu cenah Kiai ta Muhammadiyah dan NU. NU tetap memaksakan akan hari Rabu ru'yat atau tidak ru'yat. Salahnya nak. Salah kula, benernya nak, bener kula. Nyana ngomong di hareupeun kula tas dahar duaan bae. Akan Rabu pemerintah dikelola oleh NU. Kieu di luhur teu keur teu beres jasa. Urang lebaran poe Salasa malam minggu nanya ka dieu. Minggu, Senin, Selasa, 2 hari deui ka lebaran. Geus dinyatakeun lebaran pemerintah akan hari Rabu ru'yat atau tidak ru'yat. Deuk kumaha sih? Kukula dibukakeun we ieu mah pada urang na bae ieu mah ulah bebeja kasasaan ke ditu kieu deui. Ieu mah keur carita pan ieu mah ibadah. Ulah dibawa-bawa ka mana? Kula mangan sakadar nganyatakeun sing yakin sia ibadah tah berdasarkan kos kitu dongeng-dongengna. Masya Allah, dongeng nu katilu deui. Dongeng nu katilu pejabat di Kabupaten Tangerang jeung pejabat di Kabupaten Serang. Deket jasa jadi jeung bupati nanya ka kula. Eta teh poe naon eta? Ya Senin. Berarti sapoe deui ka lebaran. Ngomong jeung kula Senin. Kieu poe naon lebaran Salasa berdasarkan hisab. Bapak ge cenah geus Salasa bae, pemerintah mah deuk rebo. Pan pemerintah mah ru'yat tapi direbokeun bae. Endeu kumaha? Endeu kumaha kurang kumaha coba nu datang ka ceuli aing. Aing teh pan orang NU. Ngan eueuh tulisanana di NU. Kantor teu boga pan aing mah. Tapi aing orang NU lain orang Muhammadiyah. Cirina NU make kunut aing. Jeung usoli. Tah, kerasa kusia nu lebaran poe Rebo. Ulah dibejakeun ka ka kiai di dieu aing nyaho jasa. Kiai nu poe Rebo teh ye nyaho jasa. Di ditu nyaho di ditu nyaho. Emang nyaho na kieu mah tupan urang lembur bebeja ka aing. Ayo malah main ngagogoreng aing kiai ge sarua bae lah pengaco teh mah Ki Uci. Di mana? Urang Jati aya. Kiai teh pokona mah pendek jelemana. Ya, pengaco teh mah Ki Uci udah dituturkeun. Ya, ayo geura ngacoan sia teh ngacoan aing, deuleukeun tungtungna sia ku aing. Si aing mah lain ngadoakeun deuleukeun tungtungna bae. Ngacoan sia teh ngacoan aing, ha? Awas ya. Udah sok ngomongkeun aing. Sieun sia ka aing nya, aing mah naon. Kos kitu we pokona mah. Aya deui nu ngomong, ngoy gorengkeun. Ki Uci jadi kos kitu jasa. Atuh datang ulah sok dihareup maksudna kiai deuk poe naon bae salah berdasarkeun naon gitu bae sih ulah sok ngomongkeun ditu kan ku gara-gara umatna haju menuturkeun ka dieu nya dan tinggalkeun umat haju ngomongkeun ka aing. Mun teu tolol jasa. Kiai belah mana? Belah kulon teh mah aya. Sakiaina rada jangkung-jangkung teh mah. Geus nyaho we pokona mah. Tanya di mana? Umatna bebeja ka aing. Eta mah bener kabeh ge. Ieu mah keur carita supaya yakin kula yakin poe Salasa teh kos kitu ta perjalananna tunggul tanggal 17 geus nganyatakeun Rebo NU kumaha sih mantak ti jauh-jauh kene kula nyaritakeun NU kuari moal beres abu-abu sebab NU kuari dikaluhan ku SBY. NU teh dikaluhan ku SBY. Cau PKB dikaluhan ku SBY. PKB nu kuari teh dikaluhan. Mantap kula teu bersuara ge dikaluhan. Geus teu kudu datang ka aing sia PKB aing nyaho jasa geus dikaluhan. Ajuban adik loba lah nu dikaluhan. Hendak mun ditanya kiai tahun ieu milih partai mana? Nyieun partai sorangan aing. Geus dikaluhan kabeh atuh kumaha tuh. Masya Allah. Ieu negara urang teh kos kieu. Ieu mah keur carita supaya boga keyakinan tah kos kitu tah geus ulah carita ilmu kuari mah carita dongeng-dongengna kos kitu dongengna aju barang tanggal 2 bulan bau temu wow mantak nu Rebo mah teu neuleuh bulan entah ieu mah teu neuleuh tu dalan entan teu tungkul bae nama sile Masya Allah aya nu nanya ka kula Kiai nanya hampura cenah kula lebaran apa Rebo ulah hampuran ka kula teh urusan kiai jeung Gusti Allah lain kula barang tanggal muka 2 dulu bulan gede jasa teh ukuran tanggal 3 haju kudu kumaha ye ngabenerkeun kula baca bae ku kiai heulanan beusi jadi masalah ke jeung kula mah nah, talek bae heula kitabna lain beusi kula cenah ieu atuh hartuna engke poe lebaran teh Salasa puasa keneh pan haram atuh teh mah kumaha kiai bae geus kan itu teu dijawab ku kula teu
dari jauh baca baik kitabna, baca baik teh kitabna aya nu kos kitu tah kula doraka meureun doraka kiai itu mah geus ka ditu aya ngomong kieu kiai uji teh tetep wajib qada cenah lantaran lebaran poe Salasa datang sia ka aing urang sok ditukangeun anjing menggonggong naon kada ka dieu tah kamilah kabur aduh geus aya masalah ieu keur nyaritakeun kayakinan yakin kula poe Salasa di samping itu informasi Yogyakarta informasi ti Punclot ti luhur malam Minggu poe Senin di dieu endek ngarebokeun ru'yat atau tidak ru'yat tah eta teh ulah kos kitu mudah-mudahan ka hareup nagara urang anu kuari keur dikelola ku urang ulah kitu. Ieu teh omongan kula bagian daripada nyentil pemerintah supaya rapih ka hareupna nu enggeus mah enggeus ulah sok dijadikeun masalah urang ulah ditimbul-timbulkeun deui ieu mah keur carita ieu sampaikeun ka presiden nu ka hareupna beusi aya kos kieu rapihkeun manta kunaon hijikeun Muhammadiyah jeung NU di atas meja sok umat nu dihandap supaya ulah kalabur ulah paberencai sebab paberencaina umat Amerika seserian Belanda seserian kafir seserian urang teh mung disengsirikeun ku kafir rapikeun atuh mantak naon pengalaman di zaman Soeharto bagian ru'yat mah jageus pinter urang teh di zaman Bung Karno sabaraha puluh tahun urang jageus pinter urusan ru'yat mah kunaon makin ka dieu makin bodoh atuh heran makin canggih makin bodoh anu bagus nama di zaman Soeharto ge cokot bae nu bagus teh di zaman Bung Karno cokot bae walaupun memang nyana dilengser-lengserkeun nu bagus nama tetep kurang kudu ditiru urusan ru'yatna di zaman Soeharto teu pernah pimplan di zaman Bung Karno teu pernah pimplan mantep jasa begitu maghrib lah beres pan ieu mah nundek lebaran Salasa geus beubeulian haju direbokeun ngalamun duit geus beak pake meuli kotok ya ieu tolol jasa ieu mui jeung pamarentah goblok nu ngagoblok-goblok tah nu lebaran rebo nu lebaran Salasa mah jatuh ngagoblok-goblok ke pemerintah nu lebaran rebo aing beakeun dana ieu goblok jasa ayo sia nu mantap pemerintah ceulina peng digoblok-goblok ku masyarakat goblok cenah aing geus takbir datang ka jam 10 jueureun geus ngariung segala rupa isu kudu ngariung depan aya nu dihandap mah geus lain urusan bener jeung teu bener nya mah nyaritakeun urusan ngariung Masya Allah hajupan anu lebaran mah henteu jamilu karbo tapi puasa mah henteu tanggung jawab saja bae tah hayu sia lantaran ngembingplankeun pemerintahanana lebaran mah tetep rebo nya ngadengungkeun mah tapi puasa Salasana ge geus henteu puasa tungtungna mah lebaran rebo henteu Salasa henteu ji henteu kumaha nah ucapan ieu bagian daripada demo pribadi kula artinya demo ge lain deuk naon ieu teh bangsa urang ieu nagara urang kula boga hak untuk meluruskeun jeung merapihkeun ulah dijadikeun permasalahan nu enggeus mah kahareupna perbaiki mantak naon Muhammadiyah jeung NU ulah pagede-gede hulu ja eueuh atuh ieu naon kitu ngaranna kopiah nomor 20 eueuh panggede-gede 7 8 10 ieu pagede-gede hulu ieu embung ele ieu embung hijikeun urusan ru'yat mah dihandap umat neuleukeun dihandap umat mempertahankeun aya nu percaya ka kiaina aya nu percaya ka pemerintahna nu salah kabeh ge tapi kan jadi acak-acakan kieu nah ieulah setan gara-garana asup ka tubuh NU asup ka tubuh Muhammadiyah asup ka tubuh pemerintah dijadikan adawat wal bagdo lain ku sebab khamri wal maisir baik tapi terjadilah adawatal bagdo adawah wal bagdo setan ya engke mah usir setan teh hijikeun ulah aya jadi kariuhan coba saha di luhurna anu bagian daripada badan ru'yat hijikeun ulah gede hulu ka hareupna sakitu bae tah lain lalagaan ikan masalah teh masalah pertanggungjawaban di hareupeun Allah Subhanahu wa ta'ala nu sanajan
ieu teh geus katempo jasa ku masyarakat. Katempo ieu mah geus permainan geus teu kudu dicaritakeun ka hareupna bangsa urang, nagara urang, dulur-dulur urang. Ieu teh kabeh nu dilaluhur, wayahna coba berpikir. Mantap kula malaman lebaran didatangan ku camat, datang camat ge lain dek negor kula nya mah, dek lebaran. Aju ka polsek, kula ngajukeun, Pak, apa salahnya NU dan Muhammadiyah nggak usah dijadikan badan ru'yat? Cobalah cari yang di luar organisasi. Coba di luar organisasi yang suruh ru'yatnya, coba yang menghitung dan ru'yat di luar organisasi. Waktu nggak bisa cek camat ya. Oh sarwana berarti ya. Cek polisi, cek polsek waktu nggak bisa cek pemerintah memegang siapa. Oh berarti itu tuh nggak bisa. Mandak kudu dihijikeun we Muhammadiyah di bidang ieu bae, di bidang lain-lain mah kajeun. Sakitu tah nya ulah sampaikan ka ieu ayyuki bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Sakali deui urang ngadoa ka Gusti Allah asana meureun di dieu loba ieu jelema teh leuwih ti 1000 mah. Mudah-mudahan kiai jeung kiai sararapuk, ustad jeung ustad sararapuk, santri jeung santri sararapuk, masyarakat jeung pemerintah sararapuk jeung pemerintah mudah-mudahan kahareupna bisa ngomean ngabeneran urusan ru'yat teh khususna umumna jeung sagala rupana, sehingga ulah aya naon-naon urusan peribadahan urang jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala, jeung urang percaya ka pemerintah. Ulah model kuari geus teu percaya ka pemerintah teh timbulkeun deui kepercayaan, timbulkeun deui hudangkeun deui kepercayaan, rapihkeun deui jelema-jelema nu tadi diajakan di bidang ru'yat. Ulah diajak tahun hareup mah, ulah diajak tahun hareup mah neangan jelema-jelema nu anyar deui, anu rapih, anu ulah kabeungkeut ku urusan naon-naon, khusus we nyana urusanana urusan peribadahan. Amin ya robbal. Lamun disimpulkeun kurang kemudian ditungtungan ayat ifal antum muntahun di dia teh maka aya istifham mananya mbaknya geus caritakeun ngajejeleh urusan khamri jeung maisir kuari aya prak aya pertanyaan pahal antum maka nata antum aranjeun kabeh muntahuna areureun ndeukereun tamual tina ngalaksanakeun khamri jeung maisir lain kitu ieu teh nyatakeun intahu aran maneh tidak ngalaksanakeun minuman khamr jeung judi, tapi make bahasana make bahasa ieu make bahasa istifham berarti bilagahna anu luar biasa. Ieu teh istifham tapi bimana amr li amri istiftain. Nah kadituna aya jadi ieu teh istifham teh atuh pantolabu malam yahsul waqta tolab nanyakeun ngaranna, tapi di dieu mah ieu amr berarti istifham bimana amr majaz pokos kieu ngaranna teh. Indah berarti sama sarwa jeung kieu anak urang mama awewe bae nu dibawana teh hiji buukna beureum, kadua kadang-kadang dengkulna jeung pingpingna kadeuleu, hiji waktu bujalna ge kadeuleu. Insyaallah haju pernah kadeuleu deui ku bapana teh nyana teh di bar. Ai bapak ai anak bebeja ka kolotna teh ya dek dikawin. Ya Allah sakolotna. Nyaramna teh kieu kan bahasa kolotna barang anakna ngomong kanu jadi bapana bah ulah. Atuh kula teh ieu geus aya maksud kawin geura lamar saha. Tuh kabogoh kula nu mana teh eta teh nu pernah diajak ka dieu. Cek bapana. Aing ngalarang langsung henteu abeh ngeunaheun ieu kaceulina abeh katarima ceng rumah tangga teh pan lain sapoe dua poe saminggu sebulan 2 bulan salila hirupan ceng rumah tangga teh abah mah atuh ngahayukeun bae sapira abah manganteur jeung ngabiayaan insyaallah ja ceng teh anak abah. Tapi ingat ceng lain jang 1 tahun 2 tahun komo sapoe 2 poe hajupan aceng teh beureun mun kawin ka dinya boga turunan ai kitu kunaon bah atuh ja abah mah neangan we hiji tah mah buukna beureum
nomor kaduana tuur nage kadeulean ping-ping na kadeuleu pernah ku aceng dibawa ka dieu pan bujal nage kadeuleu emang kunaon gitu atuh abah kabita bae tolol sama bapana goblok deui hongko seruan eta mah ya Allah ya suga teh lain ka dinya cak anakna lain kitu cak bapana abah mah atuh ja sanajan teu mazanteun teh osok ngaji mingguan-mingguan ge ai keur aya di ditu ka Kiai anu aya minggu atupan ka Cilongok atuh ayahna bae jasan teu loba keneh ceng jacak abah mah tipe-tipe awewe nu buukna beureum antingna ge rada gede haju kadeuleuna menor lagi beda tama bujalna kadeu auratna kadeuleu pernah ku abah teh kadeuleu nya teh di pintu bar pernah malah mata di jati teh di nelayan teh abah liwat haju nyana asup ka jero meureun jeung abah henteu abah mah neuleukeun doang jadi tadi jore-jorekan ku bapana ngan sistem ngajorekeun na model kos kitu tah ieu mah abah mah neuk nanya bae lain nanya eta sia atuh neuk diteruskeun bae kos kitu cah sareng bahasa ieu tah sareng bahasa ieu tah indah jasa tah bahasa teh lamun dijabarkeun ku bahasa urang mah tah Quran mah lamun teu ngaji ilmu ma'ani ilmu bayan ilmu bade moal bae indah ngahartikeunana sarua teh jeung tadi tah teh apa neuk diteruskeun bae maksud abahna mah pan ulah tetapi pan bahasana atuh terserah sia teh neuk diteruskeun bae tah ieu ge kan kieu duh arak teh cak Gusti Allah hiji arak teh innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun hiji rijes cak Gusti Allah teh najis kadua min amali syaiton cak Gusti Allah nomor katiluna eta teh nimbulkeun adawah jeung bagdo nomor kaopatna jeung selanjutna wa yasudakum an dzikrillah wa anus shalah tak kitu kagorengan teh eta teh dina masalah khamri jeung maisir lumantak cek Gusti Allah fahal antum muntahun apakah maneh teh deuk eureun apa deuk terus bae tah sarua jeung tadi tah tuh kan ai ku ngaji mah kabongkar bae kan ku ngaji mah mantak wayahna laki-laki ge ngaji dewe mondok ka dieu tah incu bawah apa ka pondok ieu nyaritakeun fahal antum muntahun bae eta pan hese aja padahal mah ulah mabok atuh sia ulah judi atuh sia jabarang goreng tama atuh cak Gusti Allah ngajauhan ka ai ngajauhan ka salat risun najis amali syaiton bahkan nimbulkeun kana adawah wal bagdo manya deuk dilaksanakeun bae ku sia eureun sia tapi make bahasana limit luar biasa fahal antum muntahun masyaallah model tadi bae tah jabuukna beureum tama antingna ge gede tuurna ge kadeuleu bujal lagi kadeuleu kadang-kadang aya di bar kadang-kadang aya di nelayan terserah sia tah mandeg terus kenapa henteu ngeunaheun kadengena tapi mentog cak anakna teh mah aing sarua jeung diulahkeun sabenerna mah je gelabah lah mikir heula bah atuh mikir heula atuh sia tuh kan jadi mikir bener oge nya abah dipan ka ditu sia bakal boga anak mun boga anak atuh pan eta turunanana engke teh sa bapana pan sia sa indungna pan sinden pan goreng kadengena aing boga incu ti sinden oke nyabahnya tuh mah fahal antum muntahun atuh sia andek terus tuh Masya Allah Al-Quran teh lamun urang ngaji ilmu bilagah nikmatna luar biasa tak eta kos kitu bahasa teh ngeunaheun mah horeng larangan jerona mah sarua jeung mentak ditafsiran ku Imam Jalaluddin ku Imam Jalalain cek Imam Jalalain na ieu ai intahu sia ulah mabok bae imah kuari mah bagian daripada ulama eren sia ulah mabok bae jang gorenganna khamri wal maisir teh eren sia judi jang goreng sia maisir teh judi teh tina bahasa Gusti Allah fahal antum muntahun dijabarkan melalui ilmu ma'ani jadi majaz lantaran istifham bimana amr geus dijelaskan entau sia mun teu eureun kumaha kadieuna bakalna aya ancamanana wa atii'ullaha wa atii'ur rasul wahdharu
fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulinal balagul mubin. Masih keneh aya katerusanana ieu aya teh, tapi kadeleuna geus luak lieur bae. Padahal memeh asup ka majlis geus ngahareupan tukang uduk. Wallahu alam.